wabarakatuh. Akibat nuar tangkal papaduan dina hiji poe anu edah jeung tentrem kacaritakeun rea sora manuk ngariel patin tetembalan kalayam banja jeung tangtangkal lan nu kadiro hirup angin. Saliwat nya pemandangan katiga meurehan dina luhur bukit. Teu kursi lila eta katenangan teges keusik ku sora-sora mesin rangaji nu ngusuk gesek. Tangtangkalan mata bimbang kana hate kabade sora tangkal ngaruhum raragana hiji-hiji ti kejauhan. Di hadap bukit teu jauh ti epat aya cicing saurongan aki-aki. Si aki tuyul hudang tina sarana alatan eta sora anu nyiksa kena auli. Geuwet si aki ingkah tika korsi awi muru sumber sora. Heh tong dituara eta tangkalan, cek si aki ngomong ke gerombolan tukang nuar kayu. Ti jalma-jalma loba nu teu malingan omongan si aki, mali angger nuara deui. Geuwet we si aki nganyerangkeun nangkung di harepan rangaji anu keur dicakalalan tukang kayu. Naon anu ku aki lakukan teu aki bisa pupus lamun kena ai rangaji, cek tukang kayu. Kuring moal cicing lamun marana lauran tangkalan di ulung. Kapan nyoha loba makhluk hirup anu gumatung kahirupan jeung akibat anu bakal kajadian lamun kabah tangkal dituaran kumaraneh, cek si aki bari popolotan. Jalma anu nuara kayu tungkul ngerasa keganggu sebab kedatangan si aki. Si aki sorangan dipaksakan ke ngejauh ti eta tempat. Tangkal anu dituara mangrupakan wilayah auli nu anu luhur bukit. Luaru kasewat mimitna endah tur asri, tapi saprak aya pausaha furnitur di hadapan bukit eta. Loba jalma nu pahala-pahala naura kayu kur dijual. Sanajah dititah ngejauh ti eta tempat. Si aki guat indit ka kepala desa keun ngelapor. Si aki ngaceritakan ngedukung eta perkara, tapi lain kalah nulungan malah dibare bejat titah. Balik ka imahna jeung seperti manehna manika cida. Ku ciwahana si aki ngadengar eta jawaban. Teu disangka geuning jalma didinya oge kalibat dina eta kagiatan. Dina kakayana Sumadi jeung kuat ku ciwa ci aku ngalaran indet lemang ka imah. Di sepanjang langkahna si aki emut ka mangsa tukang di mana harati manehna jeung babaturana sok arulin di eta bukit.
Rea kacida sosorotea anu bisa kapanggil didinya kayakin uncal manuk kelinci jeung sajabana di eueuh eta. Tapi kirawa jalma geus roba leuweung jadi gendul sasatoa geus teu boga patepatan. Anu mata dipika hadehan kacida tos teu aya deui. Barudak ngora nu teu malina atawa teu paduli kana alam seperti ngariksa kana laureun si Aki neuing cara sangkah kumah carana ngerangkai eta kegiatan nuara tangkal. Sebab kuring geus teu bisa ngeureuna eta jalma nu nuara tangkal di eueuh. Mun kitu kuring kemalangka bibit tangkal bae, jadi mun manehna nuar hiji tangkal kuring rek melek bibit 10 sikit diletesna dina jero heta. Teu kungsi sebulan tatangkalan dina luhur, bukti geus aludus ahirupan nepi di hiji poe hujan turun. Teu harupeun nepi 3 poe. 3 pentingan si Aki rek sare ngade sore ngaruh gade kacida kejauhan kubating tudu geus malak tangkalan si Aki tibra sare. Isukna si Aki kacida rewesana ninggalin di sakitar imah. Tanah geus rabas kabeh. Lajeng si Aki nempo ka arah pamankuman geus rata kaibu ku teu urug. Si Aki ngerasa sedih nyen usaha nu dilakukan teu bisa nyegah bencana tanah urug. Sahajat kitu si Aki mengucapkan syukur sabab manehna hiji-hijina jalma nu selamat tina kejadian eta. Lain alam anu salah tapi jelmana kitu celna geurestana.